Cing, Wah, woi. cing pecahan. Hidup lagi ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kemana deh? Halangan batu pasti batasan belahnya. Punten ke Haji ya, memang. Saya minta kuring ke Haji Bohar. Oh, Haji. Salah, punten ya. Iya, ngiring gede ya. Aduh, lewat nonton ya. Kau nih teh. Merongkain mari jeung seuri teu ngeunah. Dua aing botak. Kaisiran. Allah, bisa jadi pasea. Islami kan lagi nonton? Wah, rame ya, di kawit ke lagi wah. Terire kemarin dan terire ya. Alhamdulillah. Nome mulih kamari haji teh. Bos, boboh kalau. Kau haji mau tahun harap ke maju ke itu deui. Ka mana ke Jakarta? Oh. Itu mati sari. Nuhun ngaji ya. Tahun sabaraha kamu ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka Ponggar Mori. Oh, 5 tahun ka Ponggar atuh teh acan eta pentingnya. Keur musim panas ka haji mah itu. Kitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas kan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah 45 derajat Celcius. Malah gitu haji, wah demi Allah ya. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nok teh teu kudu digoreng. Ditunda we na beusi asap. Sades asap yang kayaknya kontak dawe Allah. Baik kan dari yang Tukang nipu kan nipu. kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin yang teu kudu dimeuleuh di teu mah tunda we na luhur batu asa kucing ya. Ya aku aing kudu ngamuk di dieu. Raka-raka kegodek gitu we. Aduh. Di mana-mana ge ayo we. Ya. Priyogi korma ngora dia kan aya. Demi Allah Kang Haji mere keur dia. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Dia anu lerang, demi Allah ya 5 kali sebutik demi Allah. Haji nu dikati Haji, lain pegang gitu. aya di akang aya kene gitu. Oh priyogi beriji ngan di itu mau korma ngora di akang ngaranna geuti jabe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Hai dewe, kakak kuku teh sok bangkrut teh. Model ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak gitu, atuh kacida pisan minang diganti mau ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Iya ganti ada mah kukut kakak ulah kakak kukut di bejaan atau dah bejaan mah aja teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana saturaga domba beda jaga nyaho kana domba meureun apaan beda iya oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu luarna teh kaluhur katana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tak kaluhur teh eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung
sorong dayung mah lagu eta ulah dikukut ulah tuh sok saya sarua jeung aing caturang domba aing terus naon deui kukulin siran dina tuwurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut tama bakabarana urang ka itu namun rukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah caturangana oh seuing ka cenah bakal watis paniisan teh ka ituna teh atawa doma turun tangis turun tangis teh kumaha kukulin cilan di deukeut cucungikna lamun disebut kita turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh dirinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipojit ai turun karajang teh eta doma teh dibawa diasupkeun kana karajang nah haceun dewe teh asa beuki ngaco teh dan urangnya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus mah cing seuing jalu reng-rengan alus anukna kita tah jadi hamin domba teh nu hamin ya pantes atuh domba alus aya minang hamin mah domba tumpeng coba anu hamin teh kita nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung dinya kitu lele pae rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tandukna lele wodeh halus tah ina ceuk aing kumaha domba alus kumaha domba jaluk nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jaluk mah nu tanukan dua kanyutan domba jaluk ieu jeung nu hirup apana kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we teh mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu terbadi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh lebat panjang domba teh seperti di dieu domba ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galak ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu hiji goblok terusnya balik ke kanan nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaha nah wah gel tah kitu tah eta teh domba halus kumaha awet mulus ya maneh teh ai jelema nyahan deuhan ulah sanasihan halus nah eta teh domba teh kitu seperti seuing domba ieu kita mulus dek diadu teh karunya lamun teu ku aing nyeuieun beli balik hade ka domba kitu teh deuleu ayo loba teh mah ulah baralik ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing sia teh mah teh nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu sajadi bangsa Kalijati lain bangsa atuh teh mah urang lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon nya
Alhamdulillah Gusti gede hati abdi ieu juga teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana aja? Dek neangan salon, Naon? hayang dikeriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Tak kadenge ku hayang dikeriting. Hayang dibodoman buuk. Alah karunya deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras ulang. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da wewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sapu pake nyeupah. Gamir eta teh masya goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sadahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tama atuh. Gemul mah di dinya karena ningung. Gemor, goblok. Sia, Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. si goblok digemor. Gemol mah pada dijualan. Moal atuh teh mah. Nya, Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang. Wah pajang. Raden Cecep Puta Direja Detnawati Nobleun Sakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece Cece. Cece Basoka Alah. bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belum. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meunang katulah. Agak lain katulah Katolik menurut teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileng agama Islam diuji bener we. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan lu. Saya ditanya ke. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. bunga haji, mun kawasa di jalannya. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi
Ahmad Sadet. Ya Ahmad pakai Malaysia agama anu ngaku pang akhirna pakai yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. nya alah Bisa maneh gawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi kayak gitu, rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener deh itu agama naon Sarua Islam ayo rukun Islam 7. Nah jadi laliur kieu tapi pada bener nah make 7 sia teh Balikna make kapal. Narek lempang itu atuh meureun tilalap di laut oge. tapi aduh mana dek ngomong naon balik ke Arab teh kudu numpak kapal da lempang mah boleh urang teh moal nepi-nepi salah lah tapi bener waduh bener tauhid di rumahnya Tauhid ya. bisa jadi di rumah teh geus nganyang kape pake to Aing mah lain geus pake deui geus ngajang kalioban. paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa bagi teh 8 Naon? rukun Islam teh Tong ngaluwihan dengan 177-na. ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh Jadi bener oge. Tanya jelema lupa Yuni jadi gitu. Iya. Anu luak leok pamadeganana ini teu istiqomah. aduh bener oi iya Ai kadalapan sisi lain naon? dahar pek sabab lamun urang teh dahar da bae atuh Mar bisa kali. sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teh dahar lang layeuseun meureun urang teh ngajak papang Salapan. naon Minum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melang teh koro. tapi eta aduh ampun Aduh. 10 naon sare. So, narik nyaring wae urang teh. Sama aya burang aya puting man. tak jauh gitu nama kubalalan ner tapi salah ayo mana rek nambahan deui 11 nyaring manya sare wae. tuh dah bener pisan aduh agama naon ya jelema ieu ya kaharti tauhidna euy tuh Ada teu karti. 12 Naon? yang ngising nah ada dahar wae Ngeui Allah ya. Hayang jadi naon cita-cita maneh? yang jadi dalang hayang bonghar tina dalang
ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah dari sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh beunang ngageblek sora wayang apaan anu kaul mah teu bisa digentian ku nu sajen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamalah aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tak ieu mah geus umur 30 tahun di teh geus jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu bodokan goblok teh aduh ampun lain aing maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh mereka hidup loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu modek ieu ceuk raja teh ya mati kanya kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh uleut pan beda sisok maneh oi hahaha pati ka dieu kaharep ulah mun Gusti aya pikaresaeun naon tuh da ngageblek bae atuh penting mah loba we nu manggil kai sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bambang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngapa bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha ieu lah ai Bambang Narayana teh naon eta Bambang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mana aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh langsung coba ai Citra Yuda teh dulunya Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sadelu geuring Gatot Kaca ini nenek menora tuh sok tong ngambek goblok atuh teh
kayak dalang gede amak. Aduh gede-gede amak diburu hantu ini. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade kemana ibu? Hayang mandi ka teater ibu teh kaya. Banyak goblok di zaman hari ini aya teater. Satena baheula ayeuna wae teater teh teh baheula ge aya teater. Naon teater teh? Teater geuning mobil aya di hirupan teh sok di teater heula. Setater aja lu gitu mah. Iya. Aya naon deui ibu ka teater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah rarateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh hadina harimi. Gitu. Acuk. Ayo kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban Pang. Eta keur heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceu. Aduh. Wah. Mah aceu. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceu. Dageus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh teu bateng Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing bawa belut. Bisi rek nyopet. Eta Bima mau belut. Kumaha aing lah dieu teh situ. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing deh lalakon aing rame ieu. Ieu teh arimi mimitina berit arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba teuing. Aduh keningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aja. Coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang ka dieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar jak ka hareup meledak. Saha teh? Semar jeung. Waduh. Aduh. Hai, cara aku oi. Saha teh? Si cepot aja deh. Waduh, itu aja si robot itu. Alah, dawayo, kadi dawayo. Alah, ayah naon ha. Nah, saha teh? Alah, garing. Aduh, ayah naon kencing. Saha? Garing. Coba. Aduh, coba garing eta teh naon mun nerangagak itu. Waduh, dulungannya lumayan ganas. Nya, ganas rame si madu. Coba. Ya, rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalakon teh urang tamatkeun dugi ka dieu parawargi. Kaula teh sanes teu sono ka parawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si kotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Mana minakan hajat ya? Apa teh da nembe dipanjer 2 juta abdi teh.
pada kebantu sesana. Jangan wayangkan itu tamat wayah mana nabi dipotong. Wah, panayakan wayah nawe, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Ngaturkeun sebakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti hastina ya. Nuhun. Sebakaturan rawuh cageus Sri Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa meneh teh Bagong. Nuhun. Cageus Sri Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Murukana mun dewek dulu cedit, urang dulu cedit. Semahaturan rawuh sepuhan nuhun. Cageus. Saya ada ipar sih. Wilujeng sumping. Dole. Wilujeng sumping lah. Dot. Tiap dikit dole. Hei, ngomong. Teuing aya di solenang kene ta enong lah. Cicing. Tenang. Sareng saha loba. Baktos cenah kasepuh ti anger Prabu Siliwangi Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuk pot. Syukur euy. Kumaha pareren ieu Pak? Nah, teu langkung ka dinya. Hoja tante. Kumaha pareren? Nuju cara icing di Jawa. Kibareng saon deh. Maksud aing teh kumaha parek di sana? Tuh kada terang pare awewena ieu. Apaan parek mani gamarkeun engke dewe Sri? Hah? Sri apa sih Sri? Apa anu sudiane kana gorengan? Teri ka mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Tere mah di mana urang lupakan araan ulah lempang eta tere nepi. Tere beleguk jama. Tere mah samara mah sere. Goblok si cemonya. Tong dilawan atuh mari lagi. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomong eta si goblok. Anjing, kita ku sarwana. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep we kuas lain jeung menak. Aing menak mau puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan. Aduh, we ieu manuk duit menak sama sia teh. Jauh teuing ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. Aing menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana takak, di punak berguk ka matu. Atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawan aja. Punak mah anak lujira, punuk sama. Punuk mau dicarikan batu ini urang teh ini. Punung mau berguk. Punung mah aya laguna geuning. Nya. Warungan ti kota Bandung. Cikapunung mah. Nah, sia teh punung. Nya punung. Punung teh eta teh gini. Naon? Nya pasal dipake tiung wae. Tudung. Dengekeun beja.
Dipaksakeun mane. Ai tudung mah di mana urang geuning batur teh sila ada di tenggelan euy. Nah mah tenggelan ditudung maling, dituding yang belegu. Ai tuding mah geuning sok dioperasi suing mah. Ai suing mah geuning samangsa jeung entok soang. Ai soang mah di mana budak nih mangi karuas sok kegebangan wae teh soang termasuk. Ai soang mah baju di mana di berewekeun teh soang mah. Eta kudu layanan wae atuh teh. Garelo anak si Jumarwa. Nah, syete. Gelo saja. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo, digali goblok. Tuh, akabe we gelo ieu mah. Itu sarwana atuh. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah Ali bergu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teh lila. Nah, sede. Jauh-jauh ali. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing geus maot lili teh mah tuh. Aing meureun sepi bais lele mah. Beri jalan raung atuh. Ai lele mah tuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apa ku saran ge teh kahayang ning palelewe, paleleuwi. Jauh pada leuwih. Ai leuwih mah samangsa jeung teureuk. Kaleuwih eta teh mah sarwana gelo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut ieu aduh mah di kaleuwih. Mulisit teh mana? Teu jauh atuh. Begini itu beri jalan raung. Ai mulisit mah kapan maju ti hadap. Waduh beri mulisit melesat ya. Melesat lo gitu. Melesat lagu naon melesat lagu luhur jauh di awak-awak. Geus ganeng. Anu bidadari. Maksudna mah mana si cepot teh meureun si Tarida manu dadali. Dadali bapak teh si dadan. Dali atuh teh mah. Nah, teh. Orang pareng ini ngeueusian di HP teh. Apa teh mah? Wah. Ai apa mah geuningan sok ieu, sok ngalalau di balong. Apo teh mah haji apo. Gigi kana apa di situ? Jauh-jauh. Aponya? Haji apo. Haji apo mah pergi jeupa. Apu teh mah. Ai apu mah lain minantu Bah Umri. Apun teh mah. Hari apun pendiman digebuk urang bisa ngalawan apun. Ampun. Ai ampun malah berarti impun. Punten bulan. Kayak itu naon, nek pipiluan sate. Sadaya bade pipiluan abdi mah. Punten agan. Sok. Lauk buruk minum mie hampir tan milu nogan siang.
rupina palimut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalolotor keuneu abdi mah eta kekesernya hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinu bakal ditaplokeun kana boga salira kurang ajar sia bangsa parantos kapalingan naon musim kuring ieu teh yangna dulu ya suata masa kedegeun di istrena jadi pejabat di negara nasdina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah datang pan meunang 3%. Ampun panuhuna ya kuran upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngaji ka Bajung Mereka Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma Cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu kasanggupan jadi sahabat anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah metak paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal dugang teh abdi heula ajwata mah nangtang gelut ajwata mah nangtang gelut can apaleun anak aing ajwata mah terang tuang putra mah ajwata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut lewat teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh ulah usah teh keneh bilang aing kitu ulah panuhun ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat astina wungkul heula aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dume anjeun salaku wanita sume anjeun salaku pejabat negara kita teu bisa ieu diamarta mah adil teu sararea salira ngahina ka simkuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawa kana ieu teh nya wala urang teh dihina euy abonggena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abonggena ka rusang bango sangsara dola lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta bener kain sama ulok entah makanya nih acara oke kumaha wae seneng duren oh sok sia atuh da bingung sudah derek merek nawaran teh yang lucu itu dasilain dununganana kumaha saja po kageuleus sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun si lain we atuh
masa cepot aja bisa ya bener teh aya bener cek Allah mutlak absolut dogmatis aya bener cek ilmiah aya bener cek umum aya bener cek falsafah tak orangnya cek falsafah bisa negara waluya tapi ya eta raja teh kurunya ke enong ai enong semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun nih kana kekosongan jiwa ulah bawa pamanegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran semar pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih karena kosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunna mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah para inu hate teh ku hayang kumbu sieun sangsara eta teh nafsu unggul ai nafsu semata kaduhung kosong ke jiwa bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku syariat sok balik deui cing era ku baju modas sabejo heuh wani kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka gering bapak maneh ge soleh engkau hadean ku kuda beureum ai batur ibu soleh ai urang kotor kitu kan boleh maju jalan gerak wah jadi bisa naluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak gitu umumnya disebut paneta dari perpantip saurang teh mah cenah lempangna masih lainnya kalau itu dewek cenah muntah ngeletak maneh sekali ewang urang amen di pata ayu nya dulu di mana menang duit geus ngumpul urang laju film Dok, kumari dulu lah saya teh. Ayo, jadinya sadar terolong. Kita pada nama lempeng we. Jodoh. Alah, cina oi. Naon cina oi nggak gedung. Tidak abor cina oi. Ngeuleuh tuh dong. Goblok, apa nih cina dong? Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Karena naon cina oi. Ikan udah gede, ulu tangga kelapa cina, nggak saya jauh tangga kelapa aja. Panai nggak fungsi bentak, baheula bro. Cerita di kampung jauh dari gunung sisingnya gitu. Ini teh ngarayap. Panai di kampung berjalan terung karing-karing, jalan setapak. Aya laguna geuning aya nama dina mawar bodas mapai nah cenah tuh jadi lorong apa cacingeun tapa kalapa cenah we cing cenah deuleu kaluhur ayaan ih muni keukeuh si teh ka ije panolong ije ayang cenah euy cai kalapa duh anak akang wayak ieu mah boleh cenah dewek bisa naik nu mah oh aya bisa mah naik itu ngalah nya daing hayang nginum sok cenah daguan kumaha ieu tadi di handap ulah anak penting tangga kalapa bisa tinggal jeung luak lieu mana cenah bisa nebogana bro panai celolok ai heueuh yo tereke nu urang mah angsrot di kaluhur kebayang ke jalur lolong naik
nyaho tangka kalapana teh urut kabentar gurudung gina teh ngucur tak kana lahunan nunuan yo wah popos oi lebar cenah ya suruput we kita nyot wah kolot teuing anjing asin oi bubuk mecer lenci kalapa oi aduh ngasih tersuri atuh hari-hari usia tak bisa nenge oh palingan aduh nggak tulis nenge itu curi-curi ya cuy rojong aingnya ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyarahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang ngatrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun jelema ya cuk malahan para malaikat mah ucuk nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah nah make nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab seke-selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan tak wayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucuk sabenerna mah bogan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cuk seureungsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduh hudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir disolokan da jelema teh tara daek ngomekeun cuk tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara naik ngoreh-ngoreh keun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuseuh kana mata mau urang teh ngeuwat we singgirkeun ujang sabab eta teh ajab mungkin ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh teh mana tidak sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saeunana disayangan reungit temana demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah cu buat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh beungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cuk ulah rek pagirang-girang tambian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi munkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kawajiban urang di lembur anu teu mahna burung-burung
ini ke kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh atuh kari daek unggul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh lucu di mana urang boga domba bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana domba beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dia takeun gitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun disilahkeun satu mah dipacekeun gitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah dari mana domba alus mah diaduna pan hargana naik ya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apa eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek nu jalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apa hari hirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol domba bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh pek-pek kayaknya lamun urang kedul eta teh sarua ngukut patung lumatak di dalam lampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung dengan batu laun-laun jadi legok tai cacak dengan huntu laun-laun lebok oh ulah peka kitu jang ta teh salah hati ka itu mah kawas nu udah hari ka itu nanti jajang